Alinaeta bominan tendarwe kalepatan Agung sareng alina muga Raka Prabu oge acek tiasa ngahapunten kurang pada saling hampura pada jeung acek jadi tembalan aya pikir naon ieu diging silingi dina wanci diondang datang dina mangsa disaur dina waktu mangga bujeng hingga kapunut marganing tenaga larapati kasangakeun kahunyuk Raka Prabu itu kaulanun terawak cabalaker nuhun geureuleung bagja daya papadana nyai kaulanun senopati imbalan saperkara akan ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan hidup duaan geus nyaosan kana pangangkir akang dina wanci kiwari timalan leres urang sakaligus ieu waktu dipake ku akang sasat akang salaku raja jadi gunung pangauban sagarana panangguhan hamba-hamba rahayat anu dina mangsa ayeuna nyaeta ngeyeuk dayeuh ngolah nagara mingpi nagri ngolah nagara teh urang kabehanana khususna akang pribadi boga rasa aya dina kahampangan digawe teh kulantaran dibantuan kudu jadi adi duaan malih payus jeung pantes lamun seug saupamana akan maparin layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka Nyai oge Prabakesah umum kangge apalatur sadayana anu berjibaku ti hot-hatna digawe nyingkiekeun raksukan kiwa lantengen demi bebela ka nagara jeung ka bangsa najan bari jeung PR loba keneh numpuk tapi urang ngeureuyeuh mikreuh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahandapeun mumuncangan si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok hartosna alon-alon asa kelakon menawi teh sanes eta acek maneh naon si karacak teh mun pan aya paripaos si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok dicungik sia yang menawi teh eta masa teh anu aya patula patali pancen gawe di negara memang sakaol sabagian anu nyaritakeun geuleuh mah pasti bakal ngewah ka urang naon sabab akang ngajenengkeun dulur jadi pejabat baraya jadi ais pangampi nu dipandang nepotisme ngan ieu kulantaran pagawean dulur baraya geus jadi ahli dina widangna ieu isu teh geus katepis jeung kasinglarkeun ku ayana gawe maraneh duaan temong dina kakompakan laras malah akang teh suka bunga kulantaran nu jadi adi nyaeta Nyai najan bari jeung pangawakan awewe tapi dina pagawean teh teu eleh jeung lalaki sakitu percekana anu sat-satna katingali tetalangke dina digawe sabab geuning anjeun teh anu ayeuna teh disebut wanita karir leres meureun dina lebah dieu
Sasat awewe teh nu dipandang cicing di imah ayeuna mah bisa digawe bari jeung nembongkeun karya anu hade. Tah ieu beureun disebut emansipasi teh. Laras? Tak ku kituna. Sagala rupaha pagawean anu kamari nu hade urang tuluikeun. Malahan sing leuwih ronjat deui ka taun kahareupna. Sabab lamun urang goreng dina digawe kahareupna yakin mandang teh orang teh goreng eukeur mah dulur katambah goreng digawe. Beuki we urang teh bakal dijejeleh, dihina, dicaci, dimaki. Komo ieu teh titis tulisna nyaeta karuhun urang anu parantos ngantun. Sajarah natrat nyaeta tina urang perjuangan boga nagara Pringgandani ayeuna tongkat estafetna dibikeun ka urang. Tangtuna oge para pajuang teh menta supaya leuwih ronjat dina mangsa dikokojoan jeung dikokolakeun ku urang. Timbalan diestokeun Raka Prabu. Ya, timbalan. Tah ulah leutik hate kulantaran urang wujud diu awak buta diri terahing rasaksi. Tong minder. Sabab nu kagungan urang sadayana. Yen pangeran moal mandang kana rupa, moal mandang kana laku lampah, tapi mandangna teh kana atina, kana kebersihan hati. Jeung maha uninga anjeunna mah, bujeng hinga kana lengkap paripola manusia kana uteugna ati uninga. Laras tah kulantaran kitu yakin ieu pagawean urang jadi ais pangampi teh kudu jadi ladang ibadah anu mana ibadah teh baris nyalametkeun urang dunyana akhiratna. Sabab balik engke dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang teh meunang hisab, meunang balitungan anu mana ieu patakonan teh kumaha karya jeung ladang amal urang di alam dunya mitina. Laras timbalan ku kituna sok dina hate ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan demi negara demi bangsa. Dimimiti sacan jadi nepi ka jadi teh urang teh kudu cicing pengkuh pamadegan teh demi negara demi bangsa ta eta. Ulah ukur nyaahna karahayat ulah ukur uusuman. Usuman kumaha? Usuman kumaha? Ulah usum tempo urang keur butuh neangan sorak rakyat urang deukeut jeung rahayat ai geus jadi urang jauh jeung rahayat. Hartina nu kitu teh jelemana jelema munafik. Ai munafik teh yakin engke bakal jadi penghuni neraka baris jaga. Laras timbalan. Ya. Anu sakumaha janji waktu keur kedalisan dina mangsa mimpin negeri ngolah negara. Naon janjina? Demi Allah. Setiap ku demi Allah dimimiti tekad ucap jeung lampah urang kudu mengatasnamakan tina jalan Allah. Luar tina jalan Allah eta jelema doraka sasar lampahna. Sedangkan nu sasar lampah naon engke jaga pitempateunana neraka. Nah jeung pangkat akang raja terjadi jaminan najan lubak libu harta banda salah lampah neraka bagianana. Geus moal aya hukum sogok masihna cara di dunya hukum sogok masih bisa dipapake. Bisa dijual belikeun di dunya. Sunda malaikat mah moal bisa diberi amplop. Moal bisa salam tempel. Nya moal aya oteng nya gitu ya timbalan tah ku kituna sok
gerak nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan ngunder pasisian bisi aya rakyat urang anu kurang dina pakan dina sandang tina panganna boh naha infrastruktur urang teh geus merata digawena pagawena bener naha jalana geus marulus naha pendidikanana geus narepi naha makanan bergizi na narepi naha geus saeutik nu karacunanana atawa nu galobaan naha loba manfaatna program teh atawa loba madorotna tah di dieu ulah ukur urang ningali dina data tapi kudu nyata sidik ku bukti waspada ku nyata sabab dinten oge siloka alam geus mere ciri patani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy hileud peuteuy pasti tina peuteuy hileud enteh pasti tina enteh ai hileud nagara naon koruptor oknum-oknum nu matak dina lebah dieu sok evaluasi lamun urang rumasya bener tempo kahandap bisi diselewengkeun ku pejabat-pejabat anu handap sabab teu saeutik anggaran nu teu kaserap teu saeutik anggaran anu ngemplang di bank kulantaran teu nepi ka handap laras tah ieu perluna urang teh nepos statistik hungkul tapi langsung ka handap ngadek sacekna nila saplasna nya ceknya na lain cek lain timbalan kaulan nu destokeun sok nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan i timbalan leres geran leres kadua ti eta anu aya patula patali jeung dulur yen akang teh lanceuk panggedena guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa mun lalaki najan anjeun rama ke sarpah aya keneh oge ngan meureun ngotok ngowo urang tiluan di ieu teh pagiling gisik teh unggal poe leres sagulung sagalang saban wanci leres akang rek nanya ka diri anjeun utami idimi kaula nun akang teh pan geus apa kitu oge balarea saur umum kecap balarea geus pada uninga yen hindibi teh jelemana wanita karir anu karirna teh geus nangkit ayeuna teh geus moyan paras ngan hanyakana ari nyai nepi ka ayeuna iraha atuh rek pindah tina alam lagasan kana alam rimbitan teh maksudna iraha nyai teh rek kawin coba tageni si purba kesah mah geus kawin malahan ngarunghan cik atuh ieu mah nu jadi adi ieu mah ngan teterusan we tina eta karirna teh tina pagawean di negara na teu hayang nempo atawa teu hayang boga kabogoh minimalna na teu hayang boga salaki aduh ai saena mah tong nyebatkeun eta kaula masih kena fokus kana pagawean kaula macan kepikiran kana lebadinya sokomo dina pagawean salaku pati di negara oge sepikeun ku pangarti tuna kene ku pangabisa bisi kaluli-luli dina pagawean anu teu mahna kaula teh ngantepkeun kana persoalan ngeunaan negara is teu kitu ieu mah akang rek nanya ka diri anjeun ai anjeun boga kabogoh teu boga papacangan teu gaduh
teboga gaduh nu deket gaduh sugan aya we ieu mah cem-ceman au dipikara resep lalaki daya kaula nun daya bebeb aceuk eueuh kau teboga nu kitu nah maneh teh nepi ka ayeuna nepi ka tiis pisan ka lalaki heh kaula nun kaula macan hoyong gaduh salaki na iraha hayang jadi parawan kolot heh piraku urang teh parawan kolot beureun ageur gadis pasti loba nu ngincer geus kolot na piraku we sok ajeuk piraku aya parawan wisan ih kemana karep maneh teh atawa maneh teh aya katrauma anu gede kulantaran kungsi boga kabogoh di nyeri maneh teh teu pisan kaula nu teu aya atawa kungsi di PHP nya diselingkuhi kaula mah teu hayang boga salaki sok mau boga kabogoh naon atuh jadi kasang tukang kaula nun naon anu jadi kasang tukang atawa maneh boa aya kelainan resep ka awewe sesama jenis boa resep ka awewe teh kaum gesbi gitu lesbi belagu lain gesbi oh nya kita mah punya keraput boa resep ka lalaki awewe kaula nu teu kaula mah normal atunaha maneh teh meuni hare-hare ai perkara eta mah kaula macan hoyong jaga kaituna meureun jaga kaula boga bakal menang jodongan ke jagana lain kayeuna kaula can sia ningali babaturan anu berantos kagungan salaki jadi ka pondok lengkah hirupna teh anu tadina karir teh ayeuna mah nyeuseut di imah we masak ngasuh jeung sajabana kaula mah can sanggup kituna tapi geuning geus bisa geuning COD kana Shopee eta mah karasa hobi nya teu kaur aya pake teh ka imah teh nya teu tah sepatu hedayer kaula teh mangsa ayeuna teh can nincak kana karirna bisi tijungkel ka ituna sok komo bari jeung engke jaga lamun boga salaki meureun kaula teh kudu ngaulaan jeung sajabana hese ngencar ti imah hese ruang riung saperti kieu tangtuna kaula teh kumaha ceuk salaki wae moal bebas meureun kaula geus boga salaki bakal dihijab mau dikit kieu jeung deui lamun sare teh bakal sakasur apa sorangan perkaula mah sakasur kakuah ku kaula sorangan kasur hiji teh mah mung boga salaki heuk salakina teh nepi ka ngacai terus sarena lain pikiran teh kitu we beureuh nya banyakan teh kitu lalaki babaturan oge kana itu sarua unggapan satu-satu goreng wae pasewa jeung salakina dogdag jeung hoghag mes surhat bari ngomong lagi ke mana karep ngomongkeun kitu patut wae ngomongkeun naon ngomongkeun ka gorengan lalaki ngomongkeun bobogaan lalaki ongko mit amit aduh hese geus jadi pamedegan kitu kaula mah masih kene pagawean di dieu nyaeta pikeun ngajaga keamanan bakal ngagokan ka kaula rajin teh heuk jodona teh jelema lemah jelema anu ieu anu baleuy sorana baleuy aya aweuna kieu wewer mah teu tunggul we salakina teh
mau tengah jedog di mata salaki nalin awewena Malte susis. Nyai kaulah naon ye dina lebah dieu endingna hirup teh lintang tipati mau teh nyata awal kahirupan anu langgeng nya tah sing nempoti sisi tigigirna kahiji maneh teh bakal kalam kalangan urang kabehanana apaan anu baris menang panghiap panggupai ti pangeran ngaliwatan sawargana teh lintang ti jelema anu iman jeung takwa nya sabagean katerangan netelakeun saur pangaresa Bapak Ustad Ayub yen sampurnana manusia jeung bisa eta manusia di pandang umat kami lamun eta manusia teh geus ngaliwatan hukum pertikahan naon sabab jelema anu geus jadi hukum pertikahan yakin diisuk jedur nepi ka sore jeder nepi ka sarena teh dipandang ibadah gede ibadahna kadua bisa ngarundaikeun turunan anu mana lamun urang bisa ngadidik ngatik hiji turunan cap nepi ka jadi soleh jeung soleha yakin engke jaga eta doa budak anu soleh anu baris nyalametkeun urang engke jaga di akhirat kayak gitu nu matak ngajurung-jurung nu jadi lanceuk teh sok kali-kali ulin mall ulin ka kolam renang ulin ka bioskop dari ieu mah ulin ke tempat fitness da batur geus yeuna atuh nepo awewe berotot nya rajin ulin ka mall ka meuli barbel ieu mah nya meni teu kaur gitu teh ulah sok kitu kaula nu ulah sok kitu kaula mangke jaga ge bakal dai kanamian jodopati bagja cilaka mah sokomo aing ngara-ngara pertikahan mah teu disadarkeun kana ridona kolot doana baraya wungkul tapi kudu cinta antawis jenis sareng jenisna kitu sokomo jeung diadu-adu kitu alim atawa atuh sok atuh anjeun teh kali-kali live TikTok sugan pangi ulah kang dina TikTok mah nah fungsi kabelejog abdi oge papanggihan jeung awewe beureun dina TikTok make filter bararoda geulis jiga Korea ai di kieu panggihna jiga pupuk apo abdi mah nya itu da heuh kumaha we carana da tetep dipikiran sanajan lain-lain akang rek ikut campur tapi urusanana ieu teh akang teh salaku kolot ongko nyaah lain dasarna tina ngewa tapi dasarna tina nyaah ampun kaula nun ampun sanes nampi kana kasih nolak kana kanyaah tapi dina lebah dieu tadi kaula nyanggempkeun ari kanamian jodoh pati bagja cilaka sajajar eta teh maksud sajajar ai maksudna sajajar teh sadayana taya uninga lintang ti anjeunna nu maha uninga ngan manusia makadar ikhtiar lamun salira kekepeutekeun nanyakeun jodoh ka kaula sarua jeung nanyakeun patina kaula iraha sabab jodoh pati bagja cilaka sarua salira nanyakeun iraha menang jodoh sarua jeung salira iraha menang kaula menang pae enak kitu meuni teh pikiran teh ulah kitu ulah maksa kaula nu panuhun ieu mah sasatna pribadi mah pribadi sedangkeun ieu teh salira teh pacingina kursi kepemimpinan sasat jadi raja dipunjung di dama-dama ku sadayana kaula oge salaku pati datang ka dieu lain salaku pribadina adi keur jadi raja lanceuk
Aduh, hese pisan ieu wanita karir ieu. Pageuh pisan di mana? Pageuh pisan. Cing urang haruskeun ka Pak Endah Dahri sugan aya. Sugan aya pijodoeun ka dieu. Ai taun geus dikarawinkeun di itu teh. Nyeta kakal. Umak kaputunan sampai disunatan da urang kawinkeun. Lila kene si teh. Nya. Kan majing atuh. Anu karek nyulatan macan garing-garing aca. Nya. Jadi kekeh wae. Kekeh kaulah naon moal tiasa. Nya geus ya atuh. Heungan pikiran we. Pikiran kudu kapikir ku diri anjeun. Nya di pikiran jaga supaya teu meureun aya nasibna, milikna. Nya. Kitu kaulah nu atuh kitu carana. Hai kitu hayang nama pek teh teuing bae teh bae teh teuing. Sok atuh lamun kitu ayana sok buktikeun. Dina pagawean anjeun salaku pati oge senopati. Sok gerang nguriling ka tepi semiring anya celang ka padesaan. Permanakeun kapalai jeung pangabutuh rahayat anu sakitu gedena di negara urang. Tapi no damel rubakesa kaulanu. Gotongan bansos bantuan anu aya dina gudang negara sok keritkeun pasukan sangkan masrahkeun tepat kana sasaran beres mangga Gusti ulah nepi ka aya caritaan nu meunang teh eta deui bansos teh cae mangga ulah nepi ka caritaan rahayat no gencang ulah nepi ka jadi silung caritaan kulantaran bansos teh nu meunang itu deui sae mangga sok kudu tepat kana sasaran kudu target nu bener tapi nu damel sok ku anjeun gerak evaluasi hidibi sae kaulah nu kira-kira kaulah mangkat ayeuna sok mane mah bagian kapakotaan hidibi Mundur ka kota. sugan we atuh aya ganteng mending ngeri wae lain ieu mah bisugan Sugan pangan. apa tadi oge ikhtiar mah wajar narekahan mah wajar Kudu ikhtiar. nya sugan aya nu minta nomor WA omat lamun aya lalaki nu minta nomor WA teh ulah ditonjok deui berewe cenah naon kadar ngaganggu blokir tong main cumido jeung tong main nonjok nya Ulah di save we. jadi lalaki teh sok diheula teh laras kaulah nun sok atuh jik ini beral lumapa tapi lo damel rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara beral lumapa kadulur anu parantos rawuh baraya anu parantos datang nyaosan kana pangangkir kaula bagea sadayana bagus pisan kompak pisan tembokna persatuan kesatuan nya Gusti kita tingkatkan kita ronjatkan mari kita bersama-sama gawe bareng sabab naon eta teh satu kekokohan jiwa negara urang lintang ti urang tembokkeun patriotisme nasionalisme come on baby jalur come on gading anjing gading hap itu lain di diskotik Lain di dungkem. jangan baca kain deh Batur baribin. dahar bodrek lain masa dahar bodrek sia anu jadi bibit rujit teh Lieur penyakit. Gusti jangan henteu mana jangan henteu Batur mah. mana boga masalah dengan diri pribadi cek ke psikologi wayana bisi maneh rada gelo anjing dicekek cek waing galak pisan Barukan. mundi anjing mah pitbull Elder anjing.
Nah menigalak maneh nah kitu mahal loba masalah nah kontrakan can kabayar kitu ongkos jaga ongkos paingan lur loba masalah hirupna nah maneh ka emok geus lunas atawa acan apa jeung sia ngijimna oge sia kumaha apan urang mah lunas sabab urang koordinator kamu happy bersama-sama mari kita babarengan belajar berdangdut kita joget ajik ulu seniman ditonjok syarat di siaga yang gitu serua yang diaperkat aduh alim bina-bina teuing saruan jeung sia di diengklokan wae ah tong sok kitu urang boga hak asasi manusia sewang-sewang nafsi urang mah ngomong kieu kitu urang sewang-sewang nah make jeung fisik nah lumpat karena fisik teu kengeng kitu eta teh mun dina rumah tangga KDRT nyalur jeung make inghak si anjing deh aing ngademeng mah geunang moga beungeut maneh gila diuk jadi diharap kan bae urang hayang diharap di tukangan maneh negatif wae auranya harap pendunungan mah positif maneh negatif dunungan positif si itu pos kamling jalur tekuk syekh waing yo galak oge maneh kontrakan cerka bayarnya paingan nur loba nu ripu Roba saksara bagiannya. Aya naon ieu teh Gus? Gusti itu anjing pake jeung Gus. Keun bae dunungan teu ambekna maneh make jeung ambek biasa saja nyalur. Ya anjing. Anjing geuleuh anjing. Jengkel babaturanna tuh. Asal aing mah da nya. Geus nah sia teh. Kalah parasea. Sarombongan teh pararasia kabeh. Sing alakur anggur mah. Sing alakur sarombongan teh tong saling omongkeun. Ulah saling goreng. Sok sing saha teh apan ngawujud negara aman tentrem jeung ayem teh mimitina tina internalna heula. Dangukeun. Tong hayang meunang sorangan, hayang ka alam kudunungan, kawas anu pangdinesna padahal maneh pang teu kapakena. Nyalur. Jangan kayak kadang-kadang kayak kecak atuh curi aing riweuh ku sia. Dikepung Jadi kumaha dunungan pok balaka ka abdi? Pakabalaka mangawak balaka dunungan kalaka cicing wae. Oh iya bongkar. Geus. lagu oo. Dunungan jiga nyeri huntu nyalur. Di temala teh saya Pak. Historia nanya ka aing jiga na ambak aing mulai. Tepkeun. Antep dicarikan pedunungan. Sok dunungan geura balaka kainya naon. Saya belum di watroskeun sok balaka insyaallah abdi priyogi deuh si aji. Ampun. Kumahi atuh make. Mangga balakakeun Gusti. Ujung hingga ka pulut marganing si aji gua. Eta tuh anu rogor. Nah rogor. Punten we Gusti. Duh, aduh demok lem aing Gusti. Urang mah sebrebluan. Itu Gusti. Naon maneh logor kitu? Salah meuli. Aduh naha atungke di urang boga urang kopea urut orok urang.
Warga asuh. Nomor seberapa? Nomor 3. Mamahi. Mamahi leutik atuh. Ya. Guys. Ya. Sakumaha dunungan sadayana Gusti Arimba nyaeta mermanakeun ka diri kaula sangkan lumampah mureling ka tepis miring anya celang ka padesaan anu dipalar teh nyaeta ningali situasi jeung kondisi di negara utawi masyarakatna anu sasat masyarakat di pakampungan bisi boh tina infrastrukturna can beres boh tina pendidikanana aya kene murang kali anu can kabagean pendidikan bantuan operasional sekolah anu can nepi sembako anu salah larap salah target sasaran jeung sajabana tangtuna kaula rek ngaevaluasi sareng Gusti Pati Hidimi oh kitu nya atuh kitu mah langsung ka lembur abdi ge sami nini abdi sami ayeuna keuripu keur mah bongkok imah dengdek ngontrak kongko bari jeung pantona reregan token listrik disada ya haji surat token direpkeun kurang ajar gara sok kerat tingali ke ditu karunya ongko pun bojo ayeuna ge kasihan sababpun bojo rada begang kurang resiko ti salakina loba nyiksa ka pun bojo bejana ka pun bojo begang pisan nepi ka eueuh tungiran wayana kedah pasihan sembako naon lamun pun bojo mah pamajikan maneh heuh salakina teh bati maneh heuh kusia disiksa teh manteu nu dikabatur karek ngejaji anu karek nyadar eta urang tinggal urang evaluasi siap mangga iraha lumampahna ayeuna